hiber engke dibejaan set ku kolbu karena kolbu tia naik saha nu ngabejaana ieu adalah nafsul mulhimah. Engke nafsul mulhimah tia bisa melalui impian, bisa melalui kareteg, bisa melalui langsung set beilham ti Allah Subhanahu wa taala. Itu make perjalanan anu sangat luar biasa. Geus bakal kanyahoan ieu teh gerakan melalui nafsul mulhimah, gerakan jelema anu asli hiber ka alam malakut ieu bisa kadeuleu ku ahlina deui ketika prak be jelema nu teu puguh nafsul basariah na masih gede keneh kemudian ngomongkeun aing geus hiber geus ngobrol jeung alam malakut disoekeun sakoeng pen. Ayo lain kos kitu si ade awas. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sifat ieu lah ke bakal bisa naik ka luhur bakalna. Tu hiji nomor kaduana saho barahan. Saho. Masya Allah itu mah pan pelit biasa pantah. Haji Pendi masih patah pan pelit. Kuari Kiai Pudoli mah geus boga sifat saho. Boga berkat teh tilok dibawa datang ka imah di jalan teh dibikeunan be. Boga duit hayu be kunyana dibabagikeun. Pohara luar biasa, ieu saho barahan luar biasa. Ieu sifat ieu tia masyaallah barahan ya. Aya kiai barahan padahal kailmuan mah nganukur 50%. Ibadahna ge 50%. Ngan kabarahan tingkat kabarahanna bisa 100%. Ieu kemudian aya kiai kailmuanna 100%. Tingkat keibadahanna 100%, ngan tingkat saho barahana hanya 50%. Moal kuateun ngalawan kiai nu tingkat ieu teh kabarahana 100%, sanajan tingkat ibadahana hanya 50%, makomna naik ieu teh. Ya Allah. Abah Romli teh ya, ieu teh ya abahna abah sepuh. Ya kan berarti bapak kolot. Ieu tingkatan sahona ieu kasebut baheula tinggi karena nyana malamun melak bonteng panen tilok datang ka imah. Ayo be lempang balik aya nu hayang bere terus be datang ka balik eueun naon. Ditanya ku majikan ka pancana bejana ieu teh panen bonteng. Heuh ka mana? Beak. Dibagikeun be kabeh. Terus membuka naon be dibabagikeun ieu tingkat saho teh tinggi luar biasa. Masya Allah diberi keberkahan luar biasa kan. Terus be diberi keberkahan anak-anak keturunan anu sangat luar biasa dibanding kejeung pada masa itu pada saat eta loba kiai nu luhung elmuna ngan tingkat sahona teh. Ieu kakuatan teh aya di tingkat saho barahan ieu teh barahan. Terus be ya Allah hese luar biasa hese. Abah sepuh ieu nu dipake kasieun ku ibu teh ya, ku ibu nawa bisi aya kadaharan poho kapeutingkeun kanyawan ku abah sepuh marah bakal mantakan terus be aya kadaharan naon be dibikeunan terus be teu meunang aya nu kapeutingkeun. Mun nyayur terus bikeunan saya mun geus beres dahar bikeunan terus be lauk kabeh ieu aya naon bae nu dipake kasieun ku ibu eta lah bisi aya kadaharan teu kaburu kabikeun kanyawan ku abah ieu bakal marah. Tuh ari Haji Pende mah pandang sabalik. Ayo lamun aya kadaharan dibikeun ku pamajikan marahnya luar biasa. Masya Allah ieu saho
Masya Allah mual katandingan sanajan hebat ieu teh ilmu na luhur ibadah na pohara ngan tingkat sahona ngan ukur 50% mual katandingan ieu teh makom kaluhurana jeung nu tingkat sahona teh bener-bener luar biasa. Tuh tiditu awalna Kangjeng Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Masya Allah orang minta ke Allah diminta ya Allah mudah-mudahan orang dibere kasahwat dibere ieu teh sifat barahan ulah aya bukhlu ulah aya pelit di hati urang ulah aya rasa nanaon geus be kabeh kembalikeun ka Allah subhanahu wa ta'ala. Saho tuh nomor katiluna ifah ngajaga karaksa awak teh kadituna gibtoh nomor kalimana subkoh dedehan hilim jeung tawadu tah ieu 7 sifat ruhaniyah. Masya Allah tah engke mun Haji Pendi masih kokoh tina sifat kemanusiaan moal bisa neuleuh kana alam malakut bakal begitu tak Kiai Pudoli mah kadeuleuh hilim na kadeuleuh Masya Allah neuleuh jelema teh teh be kumaha bege seuri padahal nyana keur capek tapi tetep sadunyum bae henteu ieu teh nyirikeun kana kacapeanana padahal mah awakna teh kurang sehat tapi tetep di masyarakat teh henteu nembongkeun kana kakurang sehatan ngeunaheun be Ari Haji Pendi mah keur cager merungkut ngahajakeun malah mah diruru belaju nyana teh nyeun status mama lagi sakit abeh para muhibina dararatang ya Allah eta mah mancing muhibin kos kitu mah boleh kan boleh kan jurig teh bae ya Allah ifah ya sing ada awas. Masya Allah saking ku ngajaga-ngajagana ya abah sepuh tek terus-terusan wasiat dek maot lagi mun abah maot tek sia ulah saeutik-eutik acan ngariweuhkeun ka santri-santri ka alumni-alumni ulah saeutik-eutik acan sia geus be sia we tek be ka anak-anakna sia boga bandeng hiji geus hawalan abah make bandeng hiji boga bandeng 2 hayu hawalan make bandeng 2 keur henteu boga ieu teh atuh ngadoakeun be cukup ku sakitu ge teu ridho saeutik-eutik acan sia kusak-kusuk datang ka imah alumni mentaan jang hawal abah kunaon ulah ngariweuhkeun saking kukos kitu. Masya Allah tuh datang kadinya kan permasalahan iya ifah ngajaga ngaraksa anu sangat luar biasa datang kadinya tuh lamun memang be sifat basariah geus bisa kaelehkeun ku sifat ruhaniyah terus be ieu bakal hiber be nyaksikeun alam malakut bakal. Ya Allah sing hade lain ujug-ujug model Haji Pendi ngomongkeun beuh aing mah geus ulin jeung malaikat hei pen cabok sia ku aing ngomong sakali disoekeun sia ku aing walaisa tasarrufu fil malakut wa ma'rifatu sawahidi min sa'niha lain ujug-ujug ceng teu bisa ujug-ujug ya Allah. Jadi berarti kudu aya be perjuangan ngajar sifat basariah melalui sifat ruhaniyah engke bakal aya ieu teh be penengah anaji disebut anaji teh engke aya nafsul mulhimah geus berarti kan eta teh aya nafsul amaroh bisu itu terendah nafsu teh tek be engke terus naik datang ke tingkat kaopat nafsul mulhimah ieu bakal penengah nafsul mulhimah nafsu anu aya ilham tek be tah engke
idza aradta an ta'lama syai'an mimma yajri fil malakut tarji'u bi quwwati tafakkur ilal qalbi. Ieu kudu aya renungan tafakur melalui ilmiah berarti bi quwwati tafakkur tek be engke bakal kakuatan eta lah set hiber engke dibejaan set ku kolbu karena kolbu tia naik saha nu ngabejaana ieu adalah nafsul mulhimah. Engke nafsul mulhimah tia bisa melalui impian, bisa melalui kareteg, bisa melalui langsung set beilham ti Allah subhanahu wa ta'ala. Itu make perjalanan anu sangat luar biasa geus bakal kanyahoan ieu teh gerakan melalui nafsul mulhimah, gerakan jelema anu asli hiber ka alam malakut. Ieu bisa kadeuleu ku ahlina deui ketika prak be jelema nu teu puguh nafsul basariah na masih gede keneh kemudian ngomongkeun aing geus hiber geus ngobrol jeung alam malakut disoekeun sakoeng pen. Ayo lain kos kitu si ade awas tuh karena di dia adalah 7 sapi nu gemuk dilimput dicaplokan proses nyaplokan natia berarti kan iya 7 sifat rohani kudu bisa nyalehkeun karena 7 sifat itu pakai proses berarti eta ye kuari urang dalam kayan subur iya bakal dicaplokan ku sifat rohani teh ieu terus bae engke bakalnya itu 7 tahun make proses kadituna kakarak bakal summayati mimba didzalika amu fihi yugosu wa fihi ya'sirun ta eta teh engke bakal timbul deui tahun-tahun kesuburan hartina di mana geus beres sapi nu gede 7 tahun dicaplok ku sapi anu ieu teh kuru 7 tahun karak bakal kembali deui kesuburan geus berarti sifat basariah ieu ketika dielehkeun ku sifat ruhaniah karakter bakal neuleuh lah amun tahun anu subur yakni alam malakut bakal Masya Allah mulai sarham unggut-unggutan cak sarham teh sub karasa ka hate lain deui ieu takbiran jelas ieu pamitannya kaula mangga henteu ditahan ku Nabi Yusuf kaulah yang geura ngajelaskeun ka raja kaulah royang pasti keur nungguan. Masya Allah akhirnya sarham balik pamitan terus rangkulan jeung Nabi Yusuf silih doakeun tek dikawal deui balik teh make mobil polweder ngiung atuh orang penting ya pari Raja Royan geus nunggu luar biasa begitu tak datang kumaha cak raja teh beuh tua ieu teh hasil daripada obrolan jeung babaturan kaula di jero penjara ternyata ngajelaskeun bahwa bakal ayat tahun-tahun 7 tahun ieu teh subur kudu persiapan perekonomian sandang kudu persiapan pangan panen ulah aya transaksi kumaha simpen di pergudangan eta teh arti 7 daripada sapi nulin tuh karena bakal aya 7 tahun masa paceklik eta teh arti daripada sapi nu kuru eta taajub nu sangat luar biasa. Raja Royan cak Raja Royan nyaan bener ieu mah babaturan sia sarham anu aya di jero penjara ieu tia berarti ngabogaan ilmu nu sangat luhur luar biasa. Ajaba bihi takbiru Raja Royan bener-bener kagum atas takbiran ieu teh
sehingga cak Raja Royan Sarham maneh berangkat ti ka ditu jemput babaturan sia bawa ka dieu kaulah hayang ngadenge langsung ti nyana sorang istimewa babaturan sia jemput ayeuna ka dieu bahkan ieu polweder nage kuari ganti kuari anu ieu teh ye anu ngawal nage ganti satu ditungguan di dieu keneh ku kami ku kaula ieu teh ye berangkat gerokeun saeta teh babaturan maneh ajak ka dieu kaula deuk langsung nu nanyana Masya Allah atuh langsung raja eta teh saram siap tuan raja beuh berangkat takbir Masya Allah mantakan ti dieu waqalal maliku tunibi ke bakalna apa Nabi Yusuf daekeun teu kaluar teu penjara dijemput untuk keluar ieu Nabi Yusuf akankah keluar atau bertahan di jero penjara